sabada negara kita rohiyah dan saya materi kajian mereka dari para dosen bagi sekali kita namina saya tulisan usinan rangkeun tentang head pas saran istihadah tidak kalau berarti paduan kewajiban AWW kawan fardu ain belajar hukum-hukum pas dalam istihadah bahkan sekali kajian tinggal kewajiban umum mana bisa tiba kan calon melalui rumata pemikiran umumnya berkosna isi jantan doraka palinten karena itu naroskeun ka calawirna bisa jadi naroskeun ka ajengan muayati ayatna jadi masalah yang di pasar istihadah misalnya sungguh istri itu kena kuningan tapi orang lain salah satu pamakan kena kuningan karena bentuk kemungkinan istri wae sekiranya belajar kuningan dengan berkawis di pasaran istihadah. Jadi kewajiban orang saya semua orang sudah saatnya terus harus kan berapa supaya tahu itu dari tahu segala Tuhan kalau saat belajar terus harus belajar dua harus belajar. Kita pemikiran dalam materi ini insya Allah tidak salah oh iya kamu membuat tentang di pasaran istihadah anu kacida pentingna bikin orang sadaya ini hukumna fardu ain hukumna fardu sana sudah itu ngalamanana gitu tapi orang aya kewajiban kuningan anak orang aya kewajiban ngadugikeun anak kamu hargina itu 15.000 biaya anu priori palinten insyaallah fotokopi deui palinten. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mirasil warqi. Ieu bab pembahasan terakhir dina kitab Rohiyah terus terus tamat kalau yang terus tamat mah dalam hukum sadayana diberikan di awal mana di awal benernya jadi bikin kos-kosannya sesawias asana Indonesia kalimat itu orang biasa belajar namanya kita remang ngomong remang tak berani ulang-ulang babu mirasil warqi ari eta hiji bab dina ngajelaskeun ahli waris anu kakerem kalau itu cara gimana atau nabi aya ahli waris anu kamurugan atau nabi aya ahli waris anu kanurug langsung aya benernya kajantenan ahli waris anu kakerem boh ucaah atau nabi usunami bari teu kauningan saha anu ngantun langkung dipayun atau nabi aya ahli aya hiji kulawargi kaurugan bari teu kauningan saha anu langkung dipayun ngantun atau nabi hiji kulawargi kaduluk korban kebakaran bari teu kauningan saha anu ngantun langkung dipayun insyaallah bakal dikeluar di waktu sedina wa iyamut qawmun bihadin awqara hadisin amma jami'an kalhara wa lam yakun yulamu halusabiqin
wa iyamut jeung lamun maot saha kaumun hiji kaum atana hiji kulawargi maot nate bihadmin ku sabab kaunugan kalau musora hiji kulawargi katimbun kaunugan itu atana pikati kalau musora sehingga maot sadayana au borokin atawa ku sabab titeulung sumarambah nate al jami'ah kasakabehna jadi seluruh korban jika kemarin kenal viral di pasantren al khosini santri anu katimbun duka aya nu maraya duka henteu jika kemarin kulawati teh kal haroki saperti kanuk hiji kulawargi korban kebakaran walam yakun bari tebukti yu'lamu eta dikanyahokeun naon halus sabiki tingkah anu tiheula walam yakun bari tebukti yu'lamu eta dikanyahokeun naon halus sabiki tingkah anu tiheula bari teu kauningan saha anu mawat langkung ti payung sakulawargi nya kaunugan apalagi korban longsor bari teu kauningan saha anu ngandunkeun langkung ti payungna apalagi hiji kulawargi kakerem diteuleum ngarantunkeun sadayana bari teu kauningan saha anu ngandunkeun langkung ti payungna apalagi hiji kulawargi korban kebakaran marawat sadayana bari teu kauningan saha anu tiheula ngandunkeunana pala tuwaris tah ulah mere warisan anjeun pala tuwaris tah ulah mere warisan anjeun zahikon kajalma anu maot min zahikin ti jalma anu maot wa udah jeung kudu ngitung-ngitung anjeun hum kaitu kaum kaannahum kaya sanyana itu kaum seolah-olah sanyana itu kaum ajanipun eta deungeun-deungeun pahakada tah eta nya kitu deui pala tuwaris teu silih waris pahakada tah eta nya kitu deui teu silih waris al qaulu ari omongan as-sadidu anu bener as-saibu tur anu menerang kana bener wa qad ata jeung nyatana tos datang naon al qaulu cariosan wa qad ata jeung nyatana tos datang naon al qaulu cariosan alama netepan kana perkara sikna anu karep abdi sadaya min ismatil mirasi tina ngabagikeun warisan idbayana karena geus jelas itu emak ala tariqi ramzi bari netepan kana perjalanan rumus ala tariqi ramzi bari netepan kana perjalanan rumus wal asyarah jeung isyarah wal isyarati jeung isyarah mulakhason tur diringkes bi aujazil ibarati ku pangringkes-ringkesna ibarat bi aujazil ibarati ku pangringkes-ringkesna ibarat alhamdulillah ta'ala sadaya
lillahi eta tetep kagungan Allah ala tamami karena nyampurnakeun Gusti Allah hamdan kalawan muji kasiron anu seueur tamma anu sampurna bidawami dina salawasna as'alu nyuhunkeun abdi hu ka Gusti Allah nyuhunkeun al aqwa kana panghampura anin taksiri dina gagabah urang sakseueun gagabah wa khairama jeung nyuhunkeun kana pangalusna perkara wa khairama jeung nyuhunkeun kana pangalusna perkara na mulu anu mikir abdi sadaya kana itu perkara fil masiri dina tempat balik wa bukroma jeung nyuhunkeun kana nutupan wa bukroma jeung nyuhunkeun kana dihampura perkara kana anu aya itu perkara minad dunubi tegasna pirang-pirang dosa wasatroma jeung nyuhunkeun nutupan perkara wasatroma jeung nyuhunkeun kana nutupan perkara sana anu goreng itu perkara minal uyubi tegasna tina pirang-pirang kacacadan urang muka tinggal disampurna sampai pada kedah ditutupan kaaibanana kakuranganana Gusti Allah da kami dibukakeun wah buka kumaha dina ieu bab di musannif bade meningakeun masalah ahli waris pirang-pirang ahli waris bade dua atanapi langkung anu marawat sadayana boh marawat nama ku katini huruf boh marawat nama ku titeuleum boh marawat nama ku kaduluk bari teu kanyahoan saha anu leuwih ti heula dina mawatna bari teh teu masalah aya hiji kulawargi aya sabaraha ahli waris anu marawat kabehanana boh mawat kalaku katin di huruf atau nabi mawat katiku titeuleum atau nabi mawat katiku kaduluk bari teu kanyahoan saha anu leuwih ti heula dina mawatna jeung saha anu pandeuri dina mawatna maka eta anu marawat teh teu silih waris nya tegasna teu meunang bagian maka dianggap seperti deungeun-deungeun dina pada teu meunang warisan. Naon margina? Margi teu cumpon syarat di antara syaratna hoyong nambah waris teh kudu tahaqququ hayatil waris. Kudu nyata hirupna jalma nu narima kana warisan. Jadi kudu yakin hirupna jalma nu narima waris teh. Paling urang bingung. Aya sabaraha aya 5 ahli waris ngarantunkeun sadayana sabab ngantunkeun teh upama katin di huruf bari teu kanyahoan saha leuwih ti heula mawatna saha paneuli mawatna maka eta limaan teh teu silih waris dianggap sapotoskeun deungeun dianggap sapotoskeun jalmi saedia naon sababna sabab teu cukup syarat waris ari syarat waris teh kudu tahaqququ hayatil waris kudu yakin hirup jalmi nambah waris jika kieu bapak jeung budak naik motor tabrakan tos tabrakan ya jadinya teh katawis urang ketinggal urang langkung ti payungan teu teu pamiramana heula solang teu lami sabaraha ramana ngantunkeun upami solang menit kitu tah ngantunkeun disusul urang kali ngantunkeun maka eta barangkali nya barangkali nambah waris di bapakna maka tahaqquqi hayatul waris gitu yakin hirupna sanaos sakadap gitu hirupna teh gitu jadi kita ngabagikeun teh ngabagikeun harta waris ti ramana di kamuran kalihkeunana da barangkali nyusul ngantunkeun
nu ti urang lainna ke dibagikeun deui kitu tah. Dibagikeun deui di silih waris. Tapi pamit teu kauningan saha anu ti payun ngantulkeunana kitu da barang sadayana marawat sadayana bari teu kauningan saha anu ti payun ngantulkeunana saha anu paneuring ngantulkeunana maka eta mah teu silih waris. Urang contohan tah gampil. Contona nu gampil we contohna sapertoskeun Jayat jeung Umar. Asalna saya mah Jayat bios. Ya bingung tapi mah sok salawatan di ditu ngaos sok kana spekter. Ngaos di dunia alfiah atau immunity dan jauh contoh jauh ti Jayat. Sanaon aya jalamin apa ya sih gitu. Oh Umar aya Umar DRS malima. Tapi dari dokter Andes gitu. Dari Seman gitu kan. Aya di Umar nya. Tapi insya Allah terbenduk gitu ya sama. Terus contoh gitu kan. Ayat 2 jalmi ngantun ke nuka hiji Jayat, nuka 2 Umar. Ieu Jayat jeung Umar teh wawargian sifat rai sifat dulur. Ieu Jayat jeung Umar teh lain raka jadi ieu Jayat jeung Umar teh lain raka. Itu dulur lalaki anu sainung sabapa ieu Jayat jeung Umar teh. Lajeng hiji waktos ieu Jayat jeung Umar hiji waktos umpami ngarantunkeun usabab naon katinihan hulu saumpamina atau kusabab titeuleum atanapi kusabab kaduruk. Nah maka ieu Jayat jeung bari teu kauningan saha nu maot dipayun jeung saha nu maot maneuring duka ting Jayat heula nu maot duka ting Umar heula duka ting Umar heula duka ting Jayat heula gitu. Maka ieu Jayat jeung Umar sanaos wawargian ieu teh duduluran gitu teu silih waris kaajnabiyyin dihukuman sapertikeun deungeun-deungeun. Namun margi teu puguh saha langkung ti payun mawatna saha nu paneuri mawat sanaos ieu Jayat jeung Umar teh wawargian duduluran maka dihukuman kaajnabiyyin sapertikeun deungeun-deungeun. Terusna ka mana teh harta warisanna pasti teu da kula wargi anu masih keneh aya tapi ieu mah henteu ka dieu mah kaajnabiyyin umpami Jayat teh kagungan istri jauh-jauh kelas kagungan ayeuna mah bintani teh 2 murang kali istri. Kelas teh kagungan hiji murang kali pamegeut ibnun. Kelas teh Umar ge sami kagungan keneh jauh-jauh istri. Kagungan keneh umun ibu, kagungan keneh abun bapak, ngan teu ari kadugeun urang kali mah. Maka harta warisanana ieu bagi keneh ka kulawarga nu masih keneh araya. Kitu. Maksudna ti dieu ka dieu teu silih waris. Itu teu silih waris, manggi teu kauningan saha nu ngantunkeun ti payun, saha nu ngantunkeun pandiri. Hartana pasihkeun ka kulawargina nu warasikeun araya. Bari kulawargina kedah anu kalebet ahli waris. Pamajikan ahli waris pamajikan. 2 orang kali istri ahli waris. Orang kali pamegat ahli waris. Ras ieu ti Umar pamajikan mah ahli waris. Ibuna ahli waris, bapakna oge ahli waris. Harta ditinggal Jayat jeung Umar bagikeun ka kulawargi nu marasih keneh araya. Jawajah pamajikanana Jayat bageanana 1/8. Naon sababna? Sabab ieu mayit ninggalkeun anak. Bagian pamajikan mah pami mayit teu ninggalkeun turunan, teu ninggalkeun anak atawa incuk saparapat pamajikan. Pami mayit ninggalkeun turunan, ninggalkeun anak atawa incu maka bagian pamajikan 1/8. Rek sorangan rek langkung ti sorangan.
Kumaha pamajikan dua, berarti saparapat kuduaan. Kumaha pamajikan tilu, saperdalapan ku tiluan. Jadi sare saparapat ewan gitu. Entar rugi istri madu mah menikah diracun gitu tadi. Nya ada tadi hitung sirah hari istri mah gitu. Tadi hitung sirah istri mah. Pami main ninggalkeun anak atawa incu saparapat itu badai nyalira, badai dua istrina, badai tilu, badai opat. Mun nyalira berarti saparapat ku sorangan, mun duaan saparapat ku duaan, mun tiluan saparapat ku tiluan, mun opat saparapat opatan. Lamun main tinggalkeun turunan sapertoskeun ieu. Maka pamajikan kabagian sapodalapan rek sorangan, rek duaan, rek tiluan, rek opatan. Itu diatang sirah gitu. Tak rugi lah di tadi madu mungkin diracun tapi dah aya keterangan anak ada pikiran ada harimu gitu teh keterangan anak paling mah kamari buat menuju kaki dulu anu ngabahas ajengan teh di antara pasunatan anak nabi teh nyata kasratul azwaj nyebutkeun pamajikan jadi we entah ada cuma riosna gitu tah henteu ada cuma riosna moal aya di keterangan di antara istri anu moal buruk jasadna sanaos tos lami dikuburkeunana nyaeta istri nu sabar istilahnya nu sabar salakina nyanu laras aya dalil nama gitu ngan sok disalahgunakeun gitu ketika nama laras aya dalil nama gitu mali aya kajantanana gitu tatangi kabupaten di daerah Sukabumi ceket pasantren Wardoy ceket pasantren Al-Wardayani aya gitu aya begitu tos sabaraha belas tahun pas aya pelebaran jalan gitu nya dibongkar teh ternyata masih kena utuh jasadnya terburuk gitu tak terburuk terbau itu masih kena utuh jasadnya terburuk sengir jasadnya gitu yang geger gitu dia warga ditaros gitu tak nah ini istri teh naon amalia tapi dah biasa-biasa usi horeng mah setelah diteliti teh kapungkur carogena teh nyanu sabar nalika caroge nyanu dukanya gitu saperdalapan ras nu kadua dua anak awewe ieu teh sakadana mah 2/3 ngan kumargi aya murang kali pamakeun ieu murang kali awewe teh jadi asobah bil goel kaasobahan ku budak lalaki. Terus nu katilu murang kali mawagat ieu mah tos jelas. Asobah bil nafsi, ari asobah teh sesa. Aya nu meunang sesa ku dina sorangan. Aya nu meunang sesa teh dibantuan ku batur. Ieu model budak awewe kaasobahan ku budak lalaki. Nu salajengna pilari akar masalah. Ku cara nya dinisbatkeun dibandingkeun ieu mah kalebet nisbatna nisbat makhrajiyah da angka penyebutna mun hiji 8 teu aya bandinganna ieu maka angka penyebut nu aya jadikeun akar masalah berarti akar masalah 8 aslul masalah ras tos kaundinga akar masalahna bagikeun aya nama 8 dibagi 8 hiji sesana 7 teh dibagi 7 teh dibagi 4 mama dibagi 4 sabab walid zakari mislu hadil umsayain hiji budak lalaki dibere 2 bagian budak awewe hiji budak lalaki diatang 2 bagian awewe mata kita 7 teh sareng dibagi 3 tapi dibagi 4 magi hiji budak lalaki mah dietan 2 budak awewe jadi 7 dibagi 4 sabaraha 7 dibagi 4 berarti kabagian baraha dibagi 4 aja kabagian 2 kabagian sabaraha
salapan. Seorang naon. Kira koma oke teh seorang naon. Jangan ini semula ya. 1,75 tersenang ini. Oh, benar. 1,75 berarti ayeuna kalikeun kana jeung 1,75 kali 2. 1,75 kali 2 kilo koma tapi kadieu 3,5 nah buruan 0,5 teh kadieu 3,5 punya lira aya mau sorangan tah kitu warna nu gampang mah jadi pamajikan ka bagian hiji dina 8 dua budak awewe ka bagian 3,5 kuduaan 1,5 ewang 1,7 5 ewang gitu nya 1,75 ewang hiji murang kali banget ka bagian 3,5 sorangan ieu mah da dietang duakeun budak awewe teras deui Umar ngantunkeun pamajikan ngantunkeun ibu ngantunkeun bapak teu gaduheun murang kali gitu tadi mana-mana mayit teu ninggalkeun anak atawa incu maka ieu di mana-mana pamajikan aya salaki maot ninggalkeun pamajikan bari salakina teu ninggalkeun turunan maka ieu pamajikan ka bagian saparapat bagian saparapat teras ibu ieu teh ka bagian sapertilu bagian sapertilu margi teu aya anak sapertiluna sapertilu baki sapertilu tina sesa margi ieu teh masalah boro wayang disebutna bapak ka bagian asobah bin nafsi sobi nafsi adalah sobi nafsi margi mayit meninggalkeun anak gitu. Enak kan tuh dia tang opat kana tilu nisbatna perbandinganna tabayun teh silih bedaan pamisili bedaan kieu kalikeun angka penyebut opat makhraj opat kana makhraj tilu dikali opat sama dengan 12 akar masalah 12 dibagi opat sama dengan tilu 12 ayeuna padi sapertilu tina sesa berarti 12 na sana heula tilu sesana salapan. Nah, salapan dibagi tilu. Ka dieu berarti genep. Tah kitu. Ini sebabna sapertilu tina sesa. Jadi nyanak sapertilu teh sanes tina 12. Tapi nyanak sapertiluna tina sesa 12 di kana tilu salapan. Nyanak sapertiluna ti disebutnya itu masalah borowayang mah di mana-mana mayit ninggalkeun pamajikan inung bapak atau napi salaki atau napi pamajikan maot ninggalkeun salaki inung bapak inung teh dibere sapertilu tina sesa berarti pamajikan ka bagian tilu inung ka bagian tilu bapak ka bagian inung mah pami teu aya anak teu aya nurut ti mayit sapertilu pami aya anak ti mayit atanapi aya dulur mayit tulang putih hiji bagianna sapergenep inung bapak pami aya anak atawa incu ti mayit sapergenep pami teu aya anak atawa incu ti mayit bapak bagianna asobah bin nafsi. Jadi pamajikan ka bagian tilu tina 12, inung ka bagian tilu tina salapan tah kitu. Terus teh bapak ka bagian genep asobah sesa. Gitu asobah garing apa ieu mah asobah teh siga di urang. Jadi urang mah sesa teh tah siga kieu siga ngajeng ngalili ieu mah tah kitu. Jadi ngapalih mah sesa teh sok aya wae kitu. Oh urang kali pameget sana teu hayang sana dibere asobah sesa mah gagabah urang kali pameget mah sana wah sesa ge meh akibat gitu. Abi geus kada bingung ongko asobah teh panggedeuna cek abi teh kitu tah. Matak ti harita mah nya biasana kan ari ngaran sesa mah sok
sok saalit gitu tah. Ieu mah ane oposesa dari panggedena gitu tah. Asobah dari panggedena urang kali pamagerna. Tah pangitan sakali deui di mana-mana aya ahli waris nya anu langkung ti hiji bade 2 bade 3 bade 4 bade 5 jeung saterasna marawat kabeh boh mawat mah kuka tinihan dulu boh mawat mah ku diteuleum boh mawat mah ku kadulu bari teu dikanyahokeun saha nu mawat ti heula saha nu mawat pandeuri maka eta dua ahli waris atau langkung teh dihukuman sapertikeun deungeun dina pada teu silih waris gitu. Contohna sapertikeun jaya jeung Umar ieu jeung Umar teh dilanceut itu duduluran. Hiji waktos ieu jaya jeung Umar teh marawat duana sabab maot teh umpama katinihan puluh atau napi diteuleum atau napi kadulu gitu. Maka ieu jaya jeung Umar sanaos itu duduluran maka dihukuman ka ajnabiyin sapertikeun deungeun tegas nama teu silih waris gitu. Kamanakeun cenah hartana ka kulawargi nu araya balik kulawargi nu kalabat ahli waris. Umami jaya teh ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun 2 murang kali istri, ninggalkeun hiji murang kali pamageun. Pamajikan jahit kebagian saperdalapan sabab jahit tinggalkeun anak teras 2 murang kali awekna jahit ieu teh kadang-kadang 2/3 ieu teh ngangkum lagi aya murang kali pamageut ieu murang kali istri teh jadi asobah bil goyer kaasobahan ku budak lalaki ieu murang kali pamageut ieu mah tos jelas asobah bin nafsi meunang asobah ku dirina sorangan. Terus pilari akar masalah, cara milari akar masalah bandingkeun atau nisbatkeun kumaha di dieu mah mahrojna angka penyebut temu aya hiji disebat teh nisbat mahrojiyah maka mahroj nu aya langsung dijadikeun akar masalah berarti akar masalah 8 paus kaweudingan akar masalahna bagikeun aya mah 8 dibagi 8 hiji sesana 7 teh dibagikeun ka 4 dan hasilna 4 pan 5 3 pan hiji murang kali lalaki mah dihitung 2 murang kali istri hiji murang kali lalaki dihitung 2 murang kali awewe jadi 7 teh dibagi 4 ka 2 murang kali istri ka bagian 3,5 hiji murang kali pamagat 3,5 kumaha cara kamu ngabagikeun artos cara ngabagikeun artos mah pertama artos kan dibagi akar masalah tos dibagi akar masalah kalikeun we ka dieu kalikeun ka dieu lampil artos ieu mah gitu ya lampil ngan sok paling suno itu teh ari nyetangna teh kanya ratusan juta ari artos teh nyaprak aya teh asa bobodohan da mereskeun parah itu asa geuleuyan harus abdi terus teh harta tertinggalna sekian bari teu aya payungeun teh gitu sakitu aya gitu angka bari angka hungkul we emang kitu asa geuleuyan gitu pasti gitu ya bari teu aya artosna gitu tapi lalu utamina mah da nya perhatanganna heula eta mah kantor kari badan kagwe kula wargi urang mah ngadugikeun sakumaha keterangan cenah katampi ku aranjeunna menuturkeun aturan Allah jeung Rasulna sae cenah teu katampi ku aranjeunna disangka aturan faraid teu adil berarti geus teu adil ka Allah jeung ka Rasulna nya ngakeun we kitu ngan kewajiban urang mah nya ngadugikeun sakumaha aturan agama gitu aturan dina para ulama katampi jeung teuna ku aranjeunna eta nyangakeun we mata sok ibadanten deui kula wargi pasal hatur nuhun ge cenah badanten heula badanten heula deui cenah kitu teras deui Umar ninggalkeun pamajikan ninggalkeun indung ninggalkeun bapa pamajikan Umar jeung bagian saparapat sabab Umar teu ninggalkeun anak teu ninggalkeun ibu indungna Umar kabagian
sapertilu baki. Jadi aya sapertilu kamil anu sampurna, aya sapertilu baki dina sesa. Ieu mah sapertiluna baki dina sesa. Mangga kalebat masalah gorowaen. Terus kalangkung dina gorowaen. Gambaranna mah ieu we tah main ningalkeun pamajikan, inung bapa. Atapi dibalikkeun salah pamajikan maot ningalkeun salaki, inung bapa. Mun sakitu gorowaen mungguh masa aya anu gorowaen. Hiji pamajikan salaki maot ningalkeun pamajikan, inung bapa, masa aya nu kaduana balikkeun pamajikan maot ningalkeun salaki, inung bapa. Bapak kabagian asobah bin nafsi, kabagian asobah, mamagina kabagian asobah, kabagian sesa, sabab mayit teu ninggalkeun anak atawa incu. Tos kamuninga ieu, tos kamuninga urutna bagianana, ayeuna pilari akar masalahna, cara milari akar masalah bandingkeun mahroj angka penyebut 4 kana mahroj angka penyebut 3 kana 4 perbandingan bayana silih bedaan gitu. 3 tiasa dibagi 4 tiasa dibagi 3 jeung 4 tiasa dibagi ku angka anu sarua. Maka carana 3 kalikeun kana 4 hasilna 12. Berarti akar masalah 12. Tos kauninga akar masalahna atuh bagikeun 12 dibagi 4 3. Terus canak teh 12 canak 3. 12 ditambah 3 sesana salapan teh bagi 3 hasilna 3 disebatna sapertilu tina sesa gitu. Sesana nu genep kasahakeun ka bapa. Atos mah sakitu teh dah dipanjang-panjang da amal kitu pengen inti nama panginten di mana-mana aya ahli waris anu langkung hiji marawat kabehanana kusabab katini hulu atana piti teuleum atana pikadulu bari teu kanyahoan saha anu leuwih ti dari nama watna jeung saha anu pandeuri dina mawatna. Maka eta ahli waris nu marawat teh teu silih waris ya tegas nama dihukuman sapertikeun deun dina pada teu meunang warisan. Zaid teu meunang warisan ti Umar teu meunang warisan ti Zaid. Kalau ieu Zaid ti Umar dina nalika mawatna teu kauningan saha anu tiheulana, saha anu tiheula, saha anu pandeuri. Atos we sakitu. Nu salah jeneng eta hamdalah menyeun disunahkeun ditukup disunahkeun dina awal ngaos alhamdulillah di akhir oge sami disunahkeun ngaos alhamdulillah dina ngadoa sami berarti disunahkeun muji ka Allah alhamdulillahirabbil alamin hamdan min hamdan syakirin ieu sajadina ditungtung doa disunahkeun deui berarti ngaos alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Lah kali teu geus ki musannif sami diawali ku bismillah walhamdulillah diakhiri ku alhamdulillah. Muji ka Allah parantos nyampurnakeun kana ieu karangan kitab anjeunna kalayan muji anu sampurna. Ieu ki musannif nyuhunkeun ka Allah panghampura tina gagabah jeung sajabina oge ki musannif nyuhunkeun kana tempat pangbalikan anu pangsaya-sayana oge ki musannif nyuhunkeun kana dihapunten dosa-dosana oge ki musannif nyuhunkeun ditutup sadaya kakuranganna. Hakikat nama ieu teh sanes hungkul anjeunna ngaduakeun ka pribadina hungkul tapi anjeunna oge ngaduakeun ka urang sadayana anu narujuk naraos kana kitab karangan anjeunna. Mudah-mudahan barokah amosan barokah ngajarab ilmiah anu kitab Paroid kitab Rohbiyah kahiji urang sadayana masing dipapari ilmu anu manfaat biasa segala manfaat oge nu kaduana urang sadayana masing dihapunten dosa-dosa masing ditutupan kakurangan-kakurangan anu aya di
anu sadayana masih dihasilkeun cita-cita dina waktos kamulis kajati mulak ka asal sing kenging tempat pambalikan upang sae-sae. Nasalul kalijabah barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita sabada tamat ke diulang di awal. Syukur nama kita apa tapi kita namanya muninya sebagai muawak taman masih tinggal rancatnya jadi tos akhir gitu. Kalau sudah kita namanya muni bisa di kidul itu nama kita pun namanya di dia pada maghrib menuhi dari lima ayat nama jangan ini dari si jalan lima mega sebenarnya berbeda aman ini insyaallah ini tentang masalah kalimat itu kiamat sahurna kembali ketemu Allah kepada acara syukuran apa yang masalah jenah tidak ingin